Caki, tepang deui sareng Teh Mai di acara Caki Carita Kitab Suci. Teh Mai direncana sareng Aya Gea sareng Gepi. Yuk orang salam galak. Halo Sobat Caki. Ya. Nah, Sobat Caki, aya dinten ayeuna Teh Mai bade naros ieu. Gea pernah ngabohong teu? Henteu. Kalau Gepi pernah ngabohong teu? Enggak. Sobat Caki di bumi pernah ngabohong oge teu nya? Ngabohong teh nya? Oh, aya nu pernah cenah, aya nu henteu. Wah, Gea sareng Gepi enggak pernah ngabohong. Wah, hebat, anak-anak hebat. Tapi di dauhan Gusti, di lebet dauhan Gusti ayeuna teh aya loh tokoh anu ngabohong. Kinten-kinten sahanya? Sahabat Caki terang teh saha? Dia terang teh saha anu ngabohong. Nah, ternyata Bapak Ibrahim pernah ngabohong. Lantaran anjeunna sewaktu-waktu anjeunna teh nuju ka angkat ka Mesir karena aya kelaparan. Jantan anjeunna teh angkat ka Mesir, terus di Mesir teh seueur jalmi-jalmi anu gagah, anu sangar gitunya. Nah, si Bapak Ibrahim teh sieun Gea, sieun dipaehan. Janten si Bapak Ibrahim teh nyaros kieu ka istrina. Nah, istrina Bapak Ibrahim terang teu Gea saha namina? Henteu. Gepi terang teu? Enggak. Sahabat Caki terang teu istrina Bapak Ibrahim? Teu terang oge. Nah, istrina Bapak Ibrahim namina Sarah. Saha? Sarah. Nah, nya Sarah. Nah, harita Bapak Ibrahim teh sieun. Sieunna lamun misalna Bapak Ibrahim nyarios eta Sarah istrina, Bapak Ibrahim teh sieun dipaehan. Janten Bapak Ibrahim teh nyarios ka Sarah, Nyai, engke upami aya orang Mesir naroskeun Nyai teh saha? Nyarios wae. Nyai teh Raina Ibrahimnya ulah nyebatkeun istrina Ibrahim. Nah, engke sieuna engke Nyai dicandak dipun bojo, tapi Ibrahimna dipaehan. Tah kitu Gea. Jadi si Bapak Ibrahim teh ngabohong ka orang-orang Mesir lantaran sieun dinaon? Sieun dipaehan. Istrina dicandak, Ibrahimna dipaehan gitu. Tapi Gea, Gempi sareng Sobat Caki di bumi, orang teh kan putra-putrana Gusti Allah. Orang teu kenging ngabohong. Orang kedah jujur, teu kenging ngabohong. Kitunya Sobat Caki, Gea sareng Gempi kitunya ulah ngabohongnya karena eta teu sae nya. Gusti urang henteu resep lamun urang teh ngabohong. Nah, ti ayeuna orang belajar sayadana. Gea, Gempi sareng Sobat Caki di bumi, hayu orang timet ayeuna orang kedah jujur, teu kengeng ngabohong. Nah, dugi di dieu carita kitab suci ayeuna orang tepang deui nya dinten episode salajengna. Gusti Yesus ngaberkahan. Dadah.